Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna, bagiakeun Mang Barna anu bade neraskeun hancagara pandongengna tina carios kalayan judul Randa Bengserat karangan Ki Leuksa. Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sokah kabarayun sadayana. Hanca nu katuna teh upami telepat mah parantos dugi ka emutan mah kumaha mah. Nah, geus jaha dimimitin Bu. Nu hade hate jeung Bella teh Jang Karmin. Jadi nu kudu ditarima mah Jang Karmin, lah ini si Mirja. Ari kitu mah dina dasarna sararea oge sahate jeung sapaham. Yen urang teh milih Jang Karmin. Tapi sing inget apan Jang Karmin mah culaur, culeos. Pan tapi ka ayeuna teu moal-moal harek bisa diharapkeun jalma nu kitu. Memang urang ngarep-ngarep manehna, tapi lamun eueuh wae kumaha harek ngadagoan anu can puguh. Cek abdi ge puguhkeun heula. Carana teh urang susul ka lemurna. Mun Kang Karmin geus puguh teu sukaeun ka abdi, eta mah kumaha engke bae. Ceuk Nyi Sari keukeuh hayang nyusul ka Karmin. Sabab anu sanyana manehna teh berat pisan ka Karmin. Kelanan. Ulah geta sarupateun. Ulah waka nyokot jalan eta urang neangan heula jalan sejen. Sabab ari kudu nyusul lalaki mah bapa teh teu panuju. Jiga anu teu boga harga diri cek bapa ge. Kumaha atuh carana, Pak? Urang badami saradea. Cik kumaha pamadegan mak? Nya lamun arek disusul ulah nganyalakeun si Nyai. Tapi kudu disusul ku kolot. Jeung deui ulah ngahaja kudu bari api-api we ka ituna teh. Deuh. Jika hade eta usul teh mak, kuring satuju pisan tapi saha nu kudu initna ka ditu. Jang anjing we sakalian ngalah panjang lengkah di lalaki mah. Jeung deui ngalah bisa tatanya ka urang ditu. Bari ngawadul. Ceuk mah ijem langsung nitah Mang Ading. Nya gatuh. Satuju kuring ge ari kitu mah keun urang cobaan susul ka ditu. Sugan aya keterangan anu jendrengan ayeuna urang teh kudu mutuskeun keur jawaban ka Jang Mirja ye. Nah kumaha? Sabab minggu hareup rek ka dieu deui menta putusan. Nya, bere tempo we heula atuh ulah wakarusuh mutuskeun. Sabab urang teh kudu puguh heula sagala rupana. Ngan ayeuna kudu asak ka si Nyai. Mun Jang Karmin gagal nah dae ka Mirja. Bener kitu kumaha Nyai. Dae ka Mirja. Lamun Jang Karmin gagal. Kumaha engke we? Ya gatuh ari kitu mah. Geus puguh cakaleunana jadi ieu rapat teh putusanna kieu kahiji. Bapa kudu nalungtik Jang Karmin ka lemurna. Kadua putusan ka Mirja nunggu putusan Karmin. Katilu mun Karmin gagal Nyi Sari kudu mikiran Mirja. Satuju sarerea? Bisar mah jeung mah ijem katut Nyi Sari ngajawab satuju. Atur riungan telekasan sabab geus bisa ngahasilkeun hiji putusan anu disatujuan ku sarerea. Kocapkeun isukna Mang Ading geus sagedangdan rek init ka lembur Cikekes. Kira-kira wanci haneut moyan mitra kaum dangu. Aduh Mang Ading init jiga banar muning.
Make calana komprang hidung, make kampret bodas, sarta make duduk kuilaken hidung. Teu poho nyoren peso jagal. Gancangna carita Mang Ading geus tepi ka lemur Cikekes reg eureun di deukeut sakola. Ret ka kenca, ret ka katuhu bet bingung ku pilampaheun. Nah kudu kumaha? Kana di mana mah Jangkarmin. Jeung deui piraku ari kudu ngangserog ka imah naon aman. Da teu puguh tapi aya warung tuh aing bisa reureuh bari ngawaduh lah. Cek pikir Mang Ading bari terus nyampeurkeun ka warung sanggeus tepi uluk salam, bus ka jero. Bade ngaleut naon Mang, lotek kata nepi baso. Tukang warung nanya, sabab geus boga taksiran yen datang derek jajan. Mun aya mah hayang cikopi atawa cinteh, hadaang yeuh. Deuh hanya kateuing cikopi mah teu aya oge cinteh, ditami ku lotek sareng baso. Ditami deui ku nu amis, mangga kantun milih. Lotek we Bi. Make bongkong ngalah pantes lah. Mangga. Tukang lotek nyicikeun heula cai kana gelas. Sawang dibikeun ka Mang Ading geus kitu ngagusrek ngarenos. Rek ngalotek. Ari di dieu aya anu kagungan muning Bi. Aya na bade naon Mang, bade ngagaleuh atawa nabi ngical. Kuring mah jual beuli muning atawa sapi jeung sabangsaning. Sok dijagal we. Eta mah aya doma, meuli doma, aya sapi, meuli sapi atawa muning. Cahagna mah banar we kuring teh. Cek Mang Ading teu euleum-euleum nyebutkeun yen dirina banar. Padahal banar nu nyaan mah tara kitu nyaritana teh. Banar mamang teh paingan mah mawa peso paranti jagal. Tadi mah meni palawur kuring teh mamang ye bisi rek nodong tukang warung. Heuheuy brem. Cek si bibi ngabanyolan. Da geus kitu. Naon bakat nanajan kana can wawuh oge. Ish. Lain pacabakan kuring ngagarong jeung nodong atuh. Mun maehan nya pagawean mah tuh eta mah. Yey. Sarariun teuing atuh tukang maehan mah leuwih sieun. Maehan ge lain maehan jalma tapi ngajagal doma. Atawa muning. Tah peso ieu teh geus ngakan nyawa ratusan ieu teh. Cek Mang Ading nepak peso nu ngagaplek dina cangkeng. Yey, palawur teuing. Sok sieun teu mangih jagaleun we nu antukna ngajagal pamajikan. Heuheuy, Dem. Mang Ading ukur nyerenge. Hop kana lotek nu kareksor calebak ngadahar lotek bangun ponyo. Da puguh tas leumpang jauh. Selang-selang tina ngahuap. Adi di dieu aya banar Bi. Seueur banar mah. Banar naon wae aya banar gajah adawan teu. Cek Mang Ading bari ngahuapkeun lotek. Wah nya eueuh banar gajah mah. Da gajahna ge eueuh lamun banar suuk aya. Banar pare aya, banar peuteuy aya. Banar jengkol aya, banar cengek ge aya. Tah. Aya nu keuna kana hade eta mah tah sabab aya anu akur jeung kasedep. Di mana ari imahna banar peuteuy. Kuring rek ngabajong sajodo mah keur oleh-oleh. Mang Ading kabitaeun ngadenge peuteuy teh. Sabab kabeukina. Deuh hanyakal banarna ieu mah keur pre. Sabab kakara cager tas gering jigana can bogaeun deui peuteuy ayeuna mah da can katempo hulu ala deui. Jeung na deui peuteuy na nungtut beak ayeuna mah gering. Nah, nyeri naon cenah Bi? Nyeri dada urut ti golosor tina tangkal peuteuy. Nyeri dada. Waduh, lagi Bi. Mang Ading eureun heula ngahuapna. Disebut ragrag da lain. Da teh langsung ngagebut. Ari bejana mah kieu eta teh. Barabat si bibi teh nyaritakeun kajadian anu tumiba ka Karmin. Basa cilaka tina tangkal peuteuy teh geuning. Malah mangaran Karmin. Disebut-sebut da memang manehna ge wawuh ka Karmin. Atuh puguh Mang Ading teh meni olohok.
hatena deg-degan sabab ngaran anakna kasebut. Tah kitu lalakona teh tapi eta mah ceuk beja da ari nu bener nama teu terang kuring oge teu. Oh gitu kudan teh. Terus kumaha ayeuna nah Hajang Karmin teh aya niat rek ngawin Nyi Sari cenah. Ah nya duka teuing da teu kungsi aya katerangan deui ngan ari ceuk babaturanna nama moal ditepungan deui cenah dabongan geus. Mereka nyeri sarta hampir mawa kana ajal. Mun kurang-kurangna milik mah kudu paragat nyawa Jang Karmin teh. Nyeta ragrag tina tangkal anu cukup luhurna. Tak kulantaran kitu kan ngaran Sari teh boro-boro hayang ngawin cenah. Cecep we nu aya. Sabab geus kabuka ku akina yen Jang Karmin teh kaparabunan ku urang ditu cenah. Oh. Aya nu kitu nya. Mang Ading teu loba komentar sabab hate jadi ngagolak. Jajantung ratug tutunggulan ras inget ka anakna, ras deui inget ka pamajikanana, palang siangnyaan anakna kungsi metakeun pelet. Da kungsi aya bejana yen Nyi Sari jeung Bisar mah teh ngadatangan Aki Ramli tukang pelet. Rek ditepungan tukang peuteuy teh Mamang. Ah moal sabab cuma ari teu bogaeun peuteuy mah. Temal Mang Ading bisa pisan ngajawabna. Sedangkan hate jadi panas sabab ingat kana nasib nu jadi anak. Barang keur kitu lar aya nu ngaliwat dua jajaka kakulonkeun. Atuh Mang Ading teh mani ngajenghok. Lantaran apal pisan kanu ngaliwat nu taya lian Iwati Karmin. Sedangkan nu hiji deui mah sobatna nyatana Harli teh ya. Untung Karmin teu luak liuk da keur ngobrol jeung Harli bari leumpang. Tuh, itu banar peuteuy teh. Karek ge sababaraha minggu jadi banar. Kala geus cilaka, jigana moal dituluykeun da ku indungna dicarek. Bibi tukang warung ngajendrekeun. Atuh Mang Ading beuki ngarti kana kaayaan Karmin ayeuna. Pasti kana kituna teh kapok meureun. Tapi kumaha bejana ayeuna nah can boga papacangan deui eta banar peuteuy teh. Ah henteu da sok wadul di dieu ge adi jajan. Digana mah can mikir-mikir da jajaka keur meujeunna resep ulin atuh eta mah malah di dieuna ge kasohor pangbeleweng nami nu ngariweuhkeun ka sararea. Ayeuna we make rada bageur tara motah teuing. Oh. Kudan teh kitu jadi budak bangor eta teh nya. Lain bangor deui banel indung bapana ge taakeun. Tapi da katembon aku kuring mah jiga-jiga jajaka jujur. Nya ari nilik kana rupana mah. Da memang kahasep atuh tegep. Pika lucueun. Ngan edas adatna pika pusingeun. Duh, hanya akal atunya. Mang Ading bagegel hatena. Lantaran harpanana ngadadak buyar. Tadina panuju pisan mun anakna menangkeun Karmin ayeuna mah jadi malik ngewa. Mang lebarkeun upama anakna ngahiji jeung Karmin. Sabab ieu geus meunang katerangan di tukang warung yen Karmin teh pamuda nu beleweng matak musingkeun. Bi sabaraheun letek teh. Sareng naon deui atuh ngaleueutna. Ditambah ku kurupuk tilu. Bala-bala 2, cuci mulutna cau amon hiji, wajib teh 2. Rokok keretek sabatang yeuh. Mang Ading nemongkeun rokok nu keur diudud. Jadi disebutkeun merekna mah lantaran lamun hayang disebutkeun merekna kudu mayar iklan kanu ngadongeng. Janten 340-an. Ah pulangan aduh. Mang Ading mikeun duit salamar 500-an. Atuh ganjang ku si bibi di tampanan sarta di pulangan. Geus kitu Mang Ading amitan, leos ini tiga anu nyarek neangan beulieun. Padahal mah geus gilig pikirna rek balik ka lemur. Tukang warung diuk bari nungguan dagangan. Saeutik ge teu boga curiga naon-naon ka Mang Ading teh. Da disangka namanya we banar muning. Atuh saditinggalkeun anak ku Mang Ading teh teu boga pikiran naon-naon. Sabab geus biasa ka warung manehna sok loba nu jajan jalma saleh.
kaliwat. Mitra kaum dangu urang gancangkeun ieu carita. Mang Ading anu geus meunang katerangan ngeunaan Karmin ngagedi gelempang rusuh mapai jalan desa. Hayang buru-buru tepi ka imahna barang serog kasampak anakna pamajikanana keur ngawadul. Bari mesekan suuk. Nah geuning asa tere teuing. Buat nepinya. Cek bisar mah bari neuteup. Tepati percayaan kana lengkah salakina bisi teu nepi kanu dijugjug. Salemah. Ulah sok goreng sangka ari ka salaki teh. Mata kawalat sia. Cik hargaan salaki nu sakit capena teh. Buru-buru sadayakeun cai teh yeuh. Ngarahana angka mileungit. Mang Ading keheuleun gek diuk dina bang barung. Kesangna ngucur saluar awak beungeutna beureum. Nyisari ngojengkang. Kapawon nyokot cai teh kana muk sok dibikeun ka bapana. Kumaha hasilna, Pak? Cilaka nyai si Karmin teh lain percayaeun. Bapa geus meunang keterangan anu lengkep di urang ditu. Sarta bapa percaya kana eta beja sabab nu nyaritakeunana lain pihak urang jeung lain pihak si Karmin. Alhasil bejana teh nyaan bisa dipercaya. Nah kumaha cenah bapana? Bisar mah penasaran. Aduh, barabat pengalaman Mang Ading di pedar kabeh, ditetek daya nu kaliwat. Aduh nyisari teh mani ngahuleng. Lantaran ngadenge beja anu patukang tonggong jeung harepanana. Sedengkeun hate geus nyantel ka Karmin, geus moal bisa dipapalerkeun kitu wae. Tah kitu lalakona teh pek pikiran gadinya. Mun kitu mah beja ti Jang Mirja teh nyaan atuh. Bisar mah hatena geus ngaleok deui bae. Ayeuna jadi berat ka Mirja. Ish. Ulah waka dengdek topi kudu dipikiran heula. Hari geus kudu kumaha atuh pan kitu buktina eta. Kieu yeuh. Tadi aya beja yen si Karmin teh cilaka tina tangkal peuteuy. Ieu teh akibat keuna ku Parabun cenah sabab tangkal peuteuy beterobah jirim jadi beungeut si nyai. Akhirna si Karmin teh ragrag. Ta ayeuna bapa rek nanya, nah kung si menta pelet ka Aki Ramli. Teu. Bisa mah ngabohong. Daek dibuktikeun sabab ka bapa geus aya bejana ti si Entum. Yen dina hiji poe maneh jeung si nyai teh kungsi ngadatangan ka imah Aki Ramli. Malah si Sagus oge ta jeung si Sageung apaleun. Mun lain menta pelet rek naon nosos ka ditu. Bisar mah ngahuleng. Malah nyisari oge ngajenghok ngadenge kitu mah. Pok Mang Ading nyarita dengekeun nyisar mah. Nyai dengekeun. Nu jadi dasar bangna jangareng Karmin mungeun ka anak urang. Lain tina masalah balawengna. Da pamuda mah biasa sok itu sarta kahareupna aya harapan kana cager-bager. Tapi nu ngajadikeun Karmin cecep ka pihak urang. Ku ayana pelet jeung Parabun nu hampir mawa ajal kana dirina Jang Karmin. Tah ieu menjadi sababna teh mata kulah waka nyalahkeun batur tilik heula diri pribadi. Kitu. Wah, ulah sok kagabah akang oge ieu hanya hoti saha. Yen si Karmin kena ku pelet jeung Parabun. Apa nu kitu mah demit. Teu kaciri eta menjijeunan urang ditu. Perbawa kanu cecep ngomongna sok ka mana bae. Loba saksina. Da tangkal peuteuy teh nepi ka digalemohan cenah. Disangkana nyisari. Padahal tangkal peuteuy. Kitu bisi teu percaya tanyakeun ka urang Cigonewah. Tanyakeun ka urang Mahmud. Tanyakeun ka urang Buah Batu tuh. Jadi lain gitu eta teh. Maneh ulah hayang meunang sorangan sarmah. Jeung ulah kaliru deui. Nah dikirana nu pinter kana kabatinan dengan Aki Ramli wungkul. Boha teuing di batur ge aya nu leuwih luhur ilmuna. Nu akhirna pagawean maneh katohyan. Buktina di ditu aya hiji aki-aki nu katelah Aki Jama. Nu ahli kana urusan batin. Jeung deui cilakana teh eta aki-aki teh
aki teges nasi Karmin lain aki-akian eta deh marukana kebeg bisa mah ngarenya gerewas sieun ari ngadenge kitu mah sabab omongan salakina kahardieun sedangkan Nyi Sari teu bisaeun ngomong ti koro kalah ka nyelak ku picirikeun tungtung nak mu ngadenge kana omongan inung bapana talenyang ka kamar gebut-mebutkeun maneh kana kasur ngaguk-guk ceurik bakat ku nyeri ati Geuning ari piit meting tara anggang ti sayangna Geuning ari jog-jog tuh tembok anak urang ceurik saha sanyana anu salah cingan ih nah makin nanyakeun saha anu salah geus puguh nu salah masih Karmin nu teu tigin kana janji teu satia kana sumpah pan geus puguh rek narima kana kahayang urang tapi nah bet teu datang bet Charles culeos cek bisa mah keukeuh nyalahkeun ka Karmin nu salah mah maneh terus ka tukang pelet jadi kieu yeuh nungtun ti paseaeun mawa kana riributan nu akhirna anak urang jadi korban lah nah bet kudu neangan anu salahna ayeuna mah tarima we lamaran ti Jang Mirja ieu jadikeun kawin keun bae ayeuna ge da si Nyai geus gede ieu cek bisa mah pikiranana begitu puguh inget kana pamadegan anu mungaran satuju kami ge lamun rek narima kana lamaran Jang Mirja mah tapi kumaha anak urang na harek ngagugu ka urang da can puguh daekeun aduh yeuh budak mah kumaha kolot dina kaayaan anu gawat cara ayeuna anak kapaksa kudu diatur ku kolot lamun henteu kulawarga urang bakal wiwirang titik tapi kelanan anak urang teh cenah ti seula ulah diterag deing bisi sawan ngan pokona urang duaan geus saha teh lamaran di Jang Mirja tarima kitu lain nya heueuh kitu na bet loba teuing pikiran Nyi Sari nu ngading diut di kamar ngadengeun kana rancana kolotna atuh puguh hatena beuki peurih lantaran inung bapana jadi teu ngarti kana kahayang dirina teu ngahargaan kana pamadegan anak Nyi Sari ukur ceurik teu bisa ngabantah kana kahayang kolotna sabab inget kana janji kamari mun Karmin gagal kapaksa rek mikiran Mirja ayeuna kacaturkeun Karmin sangeus awakna ngarasa jag-jag jeung kuat manehna teu nuluykeun usahana kana peuteuy lantaran kapok bisi ragrag deui sedengkeun modalna nungtutan beak dipake ngubaran sarta sesana beak teu puguh sabab duit mah loba leosna mimiti poe Senen Karmin rek nyobaan deui ngajalankeun papatah agina paniatan atuh geus buleud Karmin teh lantaran manehna tujuanna geus pasti hayang mulangkeun pelet nu dikirimkeun ka manehna ti Nyi Sari gancangna carita tilu Senen geus kalakonan papatah aki jama geus dijalankeun sakumaha mistina jeung didumadakan Mang Seno jeung Bi Urmi taragarah geureuh ayeuna mah jiga nu ngantep kanu jadi anak akhirna atuh dina hiji poe Karmin ngahaja nyarita ka kolotna mak pak kuring teu betah cicing di lemur ya kuring mung usaha kana peuteuy sieun ragrag deui cara nu geus jeung deui kuring can hayang kawin nih sabab resep keneh ulin tak kulantaran kitu kuring menta idin rek ulin ka kota rek nempungan Mang Basri kitu ceuk Karmin terang-terangan ka kolotna naon men rek nempungan Basri rek anahaon ka Basri teh ulah euy era maneh kudu inget jeung kudu bisa maca awak saha di Basri jeung saha di maneh
Kuring geus mikir Pak sarta kuring geus maca kaayaan Mang Basri teh kapi paman ti pihak bapak masih kene runayan aki jama apaan hari kuring sarua runayan aki jama jadi anu hartian kuring ka Mang Basri teh kapi paman lain paman bohongan tapi pamanyaan ngan paman tigigir tak itu Pak cek Armin teh eleh carita bisa we ngajawabna teh benar Basri teh paman maneh da Basri sorangan sok nanyakeun ka maneh tapi sing inget urang macaca itu mah mena kudu bisa tumpah-tumpah kudu ngukur ka kujul bisi ngerakeun bapak ge teu wani cucungah ka manehna mah najan sahanapeun ge batur mah geus lain-lainna deui geus jadi menak aduh nya salah tuh pikiran bapak kitu teh Pak eta teh estu bapak lingpang jeung pamadegan Mang Basri basa lebaran Mang Basri ngomong jeung dulur mah cenah ulah sok manang pangkat sabab kapangkatan mah ukur saheulaanan tapi ari duduluran mah natrat moal pegat najan ratusan tahun ge jadi nu dipiharep ku Mang Basri Bapak urang teh ulah ngajauhkeun diri ti dulur tapi kalau daek nyangereudkeun silaturahmi tak kitu cenah Mang Seno teu nemalan da ngarti kana omongan Karmin yen eta omongan teh eusina bener jeung deui Mang Seno sorangan kungsi narima omongan kitu langsung ti jinisna nyatana ti Basri nu ayeuna cicing di Bandung di Jalan Patra Komala teu jauh ti Stadion Siliwangi digaweana teh di tentara pangkatna letnan ari pangna Mang Seno teu pati raket lain ku geuleuh atawa ngewa tapi era sabab ngarumasakeun maneh yen jadi cacah jeung deui hariwang we bisi anakna musingkeun ka Basri da puguh Karmin mah balaweng eta nu jadi bahan pamikiran Mang Seno mah kelanan ari maneh rek naon maksudna init ka kota teh yeuh Karmin ulin we atuh mah ngan lamun aya milik mah hayang digawe lah digawe kana naon nya kana naon we rek minta tulung ka Mang Basri his teu meunang era deuleu yeuh pikiran Bi Urmi sajalan jeung salakina pada era ku Basri tah lamun emak jeung bapa ngarasa era kuring minta modal atuh rek neangan pagawean ku modal pribadi ngan rek minta bantuan ka Mang Basri kumaha lamun kitu modal keur naon rek dagang lain Pak tapi hayang jadi tentara kuring teh tapi ngalamar teh butuh biaya contohna keur pariksa dokter nyieun surat-surat keterangan ongkos-ongkos jeung sajabana jeung deui kuring kungsi ngadenge beja mun hayang lulus kudu boga duit cenah nyawa teuing kumaha ngagunakeunana rek nanyakeun we ka Mang Basri tak kitu mak ge rada kaharti mun kitu mah tapi nah geus aya lowongan jadi tentara teh euy aya Pak malah nu mawa beja teh jang Dedi anak Mang Basri kamari aya ka dieu ngan teu lila da rusuh cenah nya syukur atuh lamun kitu mah ari biayana butuh sakumaha 100.000 ge mahi meureun Pak hah 100.000 bae na gede-gede teuing na teu kurang loba euy Mang Seno ngajenghok sabab keur manehna mah duit sakitu teh badag pisan hese ngabuktikeunana nya cukup we sakitu mah teu pa moal leutik teuing jeung moal gede teuing lamun kuring aya milik bisa lulus jadi tentara duit sakitu mah kagantian ku 2 bulan oge meureun aing geus boga gaji kaharti ari palebah dinyana mah euy tapi duit sakitu teh keur bapa mah lain saeutik tapi kacida gedena sarta hese ngabuktikeunana nah ngajual naon atuh da urang mah taya kaboga domba sabelah oge apan geus beak dipake modal peuteuy ari peuteuy na ruksak gara-gara maneh cilaka Karmin ngahuleng dijawab kitu teh da jeung nyana bapana teh moal bisaeun ngabuktikeun duit sakitu tapi Karmin geus gilig pikir hayang usaha ka kota sabab kabita ku omong batur yang di kota mah babari digawe teh cenah kamana neangan duitna atuh Karmin da mage teu boga pakeuna yeuh nyiem we atuh ka aki jama tuh mak ke kukuring digantian bogaeun duit ti mana ari aki-aki ku urang oge kanyahoan duit nama memang teu bogaeun tapi aki teh boga sapi hiji tibatan capek ngarit mah mending jual ngarah senang duitna nyiem ku kuring sasana
belikan karena pindang ngarah hipu tuang ku aki pan beres. Tapi kaki itu pikiran maneh mah Karmin. Jika nama bener mah gitu carana deh. Cek Mang Seno kapangaruhan ku Karmin. Bet kata ji ku cara eta. Nyajik bae ari dibikeun mah ku aki jama. Ngan ari cek taksiran kuring. Aki jama teh henteu bodoh. Moal ngagugu kitu wae. Cobaan ya tuh pak. Nah bet kumeok pemeh dipacok. Mang Seno juga anu dicekok ku Karmin. Ngagugu harita keneh atuh leos init. Rek nepungan aki jama. Sedangkan bi urmi ukur ngurutan dada. Tina awahing ku bingung. Gancangna carita. Mang Seno geus datang deui bari hatena lugina. Sabab badami jeung aki jama teh babari pisan. Sapi nungan hiji-hijina diidinan pikeun dijual. Kumaha hasilna pak? Hasil min ngan ari duit nama can kabawa. Da sapina oge can bayu ngan ari aki maneh mah geus masrahkeun sarta satujuan. Temal Mang Seno dari anak keur puguwe bisar mah meuni colohok. Nyaan eta teh Kang Seno. Teu salah aki si Karmin teh masrahkeun sapi. Sabab bisanya nama geus teu kaduga ngarit cenah ripuh jeung teu ari ku capek. Jadi dipentak itu teh ujug-ujug masrahkeun bangun nu atoh. Ngan aki aya pamenta. Eta duit gunakeun sing bener-bener ngarah tujuan ka hontal. Sarta kudu buru-buru digantian cenah lamun geus boga keur gantina. Tangan sakitu amanati aki jama teh. Tuh nya. Da cek kuring oge babari si aki mah. Keun moal burung digantian ku kuring oge asal digawe bener heula. Aya iraha rek kajual sapina pak. Engke pas sore akhir nepungan banar urang situ raja. Mun hasil marek terus ka dieu cenah. Nya nuhun atuh pak, nuhun pisan lah. Taina kuring rek nepungan Pak RT. Nyieun surat jalan bawain kuring ka kota. Karmin cengkat juru turun kaburuan. Langsung init ngajuk juga imah Pak RT. Kawas geus kitu kuduna jalan-jalan pisangsaraeun. Usaha keur modal anu can puguh karuhan teh bet lancar. Sorena Karmin narima duit 100.000 ti aki jama. Isukna Karmin init ka kota Bandung. Ngajuk juga imah Basri. Nu maksudna rek neangan pagawean. Sedangkan eta pagawean cantang tu hasil da anu saanya nama di kota teh leuwih sulit. Teu cukup ku mawa duit. Mun kurang-kurang milik makalah ka mata kurat karet. Mang Seno jeung Bi Urmi hatena jadi teteteg. Atoh aya melang aya atoh naboga anak jiga-jiga nu rek mencar. Sabab geus boga kahayang sorangan. Make hayang neangan pausahaan. Ari melangna initna teh mawa duit meunang nginyeum. Ari pagawean can puguh karuhan. Kumaha mun modal beak bari teu hasil. Meureun kapaksa kudu nanggung hutang nu lain saeutik. Yeuh bapana. Kuring mah sanyana teu pati ngidinan ka budak teh. Kahiji init nangan sorangan. Sasatu aya anu mingpit. Kadua na ini teh mawa duit meunang nginyeum. Sok sieun beak teu puguh we. Ceuk Bi Umi dina hiji poe ngebrehkeun ka melang hatena. Ulah sok leutik hate. Mana ye? Ulah sok leutik hate. Sabab sagala rupa oge kudu ngaliwatan ikhtiar jeung dareka. Takulantaran gitu moga-moga bae. Anak urang teh sing hasil maksudna. Sing laksana niatna pikeun nagerkeun hatena dorong doa ku urang salaku kolotna. Tah kitu. Ari urusan doa mah ye boro-boro dipenta. Najan teu oge teu oleh didoakeun. Sabab moal aya hiji inung anu teu miharep anakna sangkan jadi jalma senang. Syukur ari gitu mah. Rak doakeun anak urang deh.
Cek Mang Seno bari terus turun ti imah ngajingjing harit rek ngalajarami keur parab sapi. Sabab Mang Seno ngingu sapi menang nengah ti Haji Sabri. Ari Bi Urmi ngahuleng di imah. Poe ieu teu daek liar kanu jauh. Sabab pikiranana ingat wae ka Karmin jadi anakna. Sok sieun manggih kasulitan kawantu budakna rada bengal. Cag tunah heula kaayaan Bi Urmi jeung Mang Seno nu geus ditinggalkeun ku Karmin. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun Nyi Sari jeung kolotna. Nu sarua keur manggih kariweuh lantaran waktuna dijanjikeun geus karanapan. Poe eta Mirja bakal datang menta jawaban teh. Harita Mang Ading jeung Bisar mah ngahaja teu liar jauh. Malah mah Nyi Sari jeung adi-adina ge araya we di imah ngariung ditepas bari ngadagoan datangna Sema. Nyai kumaha putusan ayeuna yeuh? Narek ditarima wae lamaran di Jang Mirja teh atawa kumaha? Mang Ading nanyakeun ka anakna, da manehna ge hatena teu daek panger. Alah, nah make nanyakeun deui ka budak. Bereskeun we ku kolot. Da anak mah kumaha kolot. Cek Bisar mah magatan kasepetan Nyi Sari sangkan teu bisaeun hojah. Naon-naon ge kudu panceg ngarah teu asa-asa dina nyaritana. Cik jawab Nyai rek ditarima Jang Mirja teh atawa kumaha? Kumaha bapak weh? Syukur ari kitu mah keun urang putuskeun ayeuna. Mitra akhirna nu ditunggu-tunggu teh datang. Mirja datang dibarengan ku sobatna duaan. Jajaka keur marijeuhna bolak kesenteng keur mujieun resep ulin. Mirja datangna teu lengoh tapi mawa oleh-oleh anu cukup loba. Dibawa ku sobatna meni dua jingjingan. Assalamualaikum. Cek Mirja sanggeus aya hareupeun imah. Waalaikumsalam. Mangga kalebet Ujang carali. Cager pohara mitra hanya kabujeng nenglong cekap dugi ka dieu heula wae. Insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.